Awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas, hujan di mana-mana, guludugan jeung kilatan, samarukna hujan bener beureun. Geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan. Teu nyararaho urang mah asal hujan seuri, asal hujan seuri. Padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna. Lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual pohara luar menyengat. Cirina cek ahli palak mah angin heula, kilat teh, guludug teh. Ieu mah hujan kilat angin. Sabarukan kumaha awas, lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas. Berkepanjangan ieu panas. Tangerang geus kekurangan cai, pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan. Serang geus kekurangan cai ku ari mah. Kamari iya rong Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai. Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai. Allah mah maha kawasan ke, kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae. Ngan ieu disiksa mah babari jasa. Teu puguh teu karu, sadane macet. Siksa teh Allah da kumaha coba ieu. Terus urang ka Jawa Tengah ka ditu. Kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai. Tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok, pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah. Awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah. Awas. Mendak lobakeun we istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.